Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu tasdidna maca sholawat. Kapan kieu? Rukun salat teh aya rukun kabagi sabaraha bagian? Kabagi 3 bagian. Hiji aya rukun qauli. Naon cenah? Naon rukun qauli teh? Rukun bangsa ucapan. 2 aya rukun fi'li. Naon rukun fi'li teh? Rukun bangsa wean. 3 aya rukun qauli. Rukun qalbi. Naon rukun qalbi teh? Bangsa pagawean hate. Tah rukun qauli. Naon rukun qauli teh tadi teh? Bangsa ucapan nu diomongkeun ku lisan. Eta teh hiji takbiratul ihram. Allahu Akbar. Eta teh takbiratul ihram teh rukun qauli, rukun bangsa ucapan kudu diucapkeunana teh. Tasdidna panyangponokna kudu laras. Hiji takbiratul. Nu kadua maca surat Al-Fatihah eta teh rukun qauli. Makana ngucapkeun Fatihah dina keur salat kudu laras, panjang pondokna, tasdidna, mahorijul hurufna. Nu katilu nu kalebet rukun qauli teh naon? Tasahud akhir atawa tahiyat akhir. Sanes nu awal nu akhir. Mata kamari dibahas tasdid at-tahiyat anu sadayana aya 20 hiji. Kudu laras panjang ponokna tasdidna kudu ulah kaliwat. Tahiyat oge, tahiyat akhir. Nu kaopat rukun qauli teh rukun bangsa ucapan teh nyaeta ngaoskeun sholawat ka Nabi sabada tasahud atawa tahiyat akhir. Kumaha lapan sholawat ka Nabi teh bacaanana? Allahumma sholli ala sayyidina atawa ala Muhammad. Lamun teu make sayyidina. Tadi dia mah. Kumaha lamun teu make sayyidina? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngange sayyidina alus. Tengange teu naon. Ngeun ari alusna mah make sayyidina pantas kuduna ka Nabi mah naon nyebutkeun Gusti urang sadaya na dunungan urang sadaya na pantes pisan layak pisan sayyidina. Sok lamun teu ngawas sayyidina tasdidna naon wae? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma dina lam. Allahumma dina lam jeung dina mim. Allahumma tantong kitu. Allahumma eta teh teu nganggo tasdid ulah kitu. Tuluy sholli dina lam lapad sholli. Ulah kieu. Allahumma sholli. Tentang gitu. Tuluy ala Muhammad dina mim lapad Muhammad. Ulah kieu. Allahumma sholli ala Muhammad. Teu pantasnya. So, kumaha lapad sholawat ka Nabi anu jadi rukun salat qauli teh? Allahumma sholli ala Muhammad. Tah wa ala ali kaditu nama eta mah sanes rukun qauli eta mah sanes rukun pas sunat eta mah sunat hayat eta.
tah kitu nya. Wah. Tanu terakhir rukun kauli teh ngucapkeun salam matak dibahas dina pasal kaopat pangsaeutikna maca salam. Wallahu a'lam. Robin Pak.